Wih di warung Sawah. Iya. Jadi pemirsa emut kene di segmen Sata Candanya tadi teh aya kita harus menjaga alam dengan kearifan lokal. Jangan kearifan lokal. Nah, eta menarik Kang, eta kumaha kearifan lokal seperti apa yang bisa menjaga kondisi alam Kang. Aduh, seueur pisan panjenengan pami misalkan orang nyarioskeun kumaha carana ngajaga alam ku kearifan lokal gitu ya. Nah, dina kearifan lokal kan seueur pisannya sama kantos dibedah di awal-awalnya. Pami emut mah tentang mitos yang gitu, ulah ka leuweung anu, bisi anu, pamali teh. Nah, bet ulah kadinya bilih nate kelestarian alam nu aya di leuweung eta teh kaganggu kan. Margi pami numutkeun. Nah, ieu painten agungna nilai-nilai kasundaan gitu ya. Kolot urang kapungkur kantos nangtukeun mana gunung atanapi lahan anu tiasa di dikelola nya aya leuweung garapan, aya tutupan, aya larangan, ungkal itu Kang. Tutupan larangan aya. Tutupan larangan nuhun ya eta garapan teh eta punya fungsi masing-masing gitu ya, fungsi masing-masing. Terlebih painten anu ulah aya jalma anu kadinya gitu kan. Pami misalkan ayeuna we kajantenannya ketika nilai-nilai kearifan lokal sudah tidak dipatuhi gitu ya, banjir ya kan, longsor teh ya, margi gitu si leuweung larangan anu teu sakedahna di garap gitu nya, ieu di garap di tebangan kan. Ayeuna kan pami halodo kirang cai tak kitu, pami hujan longsor. Terus di mana-mana eta. Nah, eta painten fungsi kearifan lokal ngajaga alam gitu kan. Nah, ieu sama kedah urang dilestarikeun deui gitu nya. Ka barudak ngora anu aradis gitu nya. Nya painten tantangan mah ka belah dieu nya. Akhir aku aya nu kitu nya. Kan budak anu mah tos bentennya nya. Tah kitu sabenten-bentenan nya cek abi mah sabenten-bentenan nya kondisi nu barudak ayeuna alami teh nya cik atulah ngadangu sakedik mah kitu kapungkurna teh kumaha dijagana kumaha takengingna kumaha gitu. Da kabuktos punten ieu mah sanes ieukeun berbagai kalangan gitu. Aya misalkan contoh anu barudak ayeuna mah kan resepna teh naik gunung gitu Kang ya. Tah naik gunung teh nya aya eta teh jalanna misalkan nyatos ka kanan we nu tiasa dilewatan. Anu umumnya. Panasaran eta teh ka kiri nu teu meunang gitu. Tah eta teh punten tiasa we misalkan anjeunna naon ical gitu dul ka mana gitu. Tah eta teh entong sagawayah gitu nya. Jadi lebet teh kadinya mang si nah ieu nu menarik oge abdi kaimutan Kang dina perbincangan di luar diskusi nu kamari ya akan lebih di luar workshop atau lebih seminar di luar konteks itu ya. Wan sareng juru kuncen aya nu nyebatkeun kieu kasepuhan teh sanes orang Sumedang cenah pami henteu percaya kanu mistis. Nah, aya nu nyebatkeun gitu. Ya di Sumedang teh painten ya sanes di Sumedang ngumpulnya di sak wilayah painten Jawa Barat atau lebih khususnya Sunda, malahan di luar oge pasti aya gitu. Terus. Aya anu namina pamali teh lah. Betul. Ya pasti aya kan di Nusantara. Karena emang harus menghargai kita yang kita tuh hidup tidak yang terlihat secara fisik aja gitu. Karena kan kalau di agama oge diajarkan kudu percaya, kudu ngaimanan kanu goib. Tah gitu. Jadi ya aduh, entong sagawayah teuing kitu. Lah sagawayah painten tuh. Nah terus Kang aya cenah bahasa Sunda sebagai warisan sejarah. Nah, bahasa Sunda nah iya menarik Kang. Iya kan abi teh nya kalaresan mah abi teh ngetok paluna mah abi teh orang Sunda. Oh gitu. Tapi da bahasa Sunda nanti asa kirang lemes, jauh ti lemes gitu. Sedangkan ieu teh warisan sejarah. Warisan sejarah. Menurut Akang kedah kumaha Kang sangkan si warisan sejarah ini tetap terlestarikan. Nah Kang, salarosna painten anu disebat nu mana sih bahasa Sunda nu asli teh gitu nya. Nah, aya nu nyebatkeun aing teh kasar ya. Aing kasar gitu nya. Maneh gitu nya. Sia. Khususna painten kata aing kan. Salarosna kata aing teh eta bahasa Sunda asli kan. Bahasa Sunda asli. Pami misalkan orang aya paribasa undak usuk basa nya. Tuang, yang nanda painten. Nah, salarosna mah eta teh budaya Mataram Kang. Budaya Mataram. Painten bentenna Sunda Priangan kan. Sunda Priangan sepotos Bandung, Sumedang, Tasik. Pasti bahasana teh lalemes. Pasti lalemes Kang. Benten sareng punten
Bogor, kemudian Komo Banten gitu nya. Bahasana teh dalam tanda kutip urang teh disebut kasar padahal eta bahasa Sunda nu asli teh eta kan. Sunda Pajajaran teh. Iya, Pajajaran. Berarti Kang misalkan ya selama ieu teh paradigma nu muncul khususna di abi nya nyantokeun ka abi we. Abi teh rumaos jiga misalkan nyebatkeun kata aing, maneh, kitu nya sia gitu. Sebenarnya itu teh bukan tidak boleh dipakai. Bukan tidak boleh dipakai. Tapi mungkin kepada siapa kita menggunakannya, Mbak. Kepada siapa kita menggunakan dan kurang kadung teh terlanjur menggunakan kata yang lemes-lemes. Oh gitu. Seolah-olah nu kalari itu teh kasar kan. Padahal sama tidak. Bagi mereka yang sudah tahu. Betul, gitu ya. betul. Tapi lamun misalkan orang nyariosna sareng anu teu acan uninga kana sajarah nu tadi, ya pamitiasan nu lemes mah ya mikirin nu lemes gitu. Tapi kan tergantung konteks oge teh sih Kang. Misalkan orang teh keur ngadat kitu nya. Misalkan kan ngeunaheun nya mun ai sia kan moal mungkin ai anjeun. Eta kumaha kan sesuai dengan kondisinya juga pemakaian bahasa teh apa nanti. Pami ngambek mah eta kumaha nya? Depannya tadi teh apa enten pami nyariosna lemes mah kecuali gini kan aya sebatanan soft spoken ya. Soft spoken. Jelema nu ngambek aral gitu tapi tetap soft spoken lemes gitu nya. Iya susah gitu. Iya susahnya. Tapi kalau rasan memang betul ya. Salah satunya warisan itu tidak hanya tentang uang, tidak uang kan. Kata-kata, kalimat, terus bahasa itu juga. Ya, makanya tadi disebutkan budaya sebagai warisan sejarah teh itu betul. Nah, bet aing teh, kata aing gitu nya, aing teh di mana? Nya di Sunda Pajajaran teh tadi. Iya. Segala ning paenten kata-kata nu aya di urang, boh lokal, boh misalkan nasional, eta pasti kagungan sejarah nama masing-masing. Nah, bet aya kata ieu, oh ieu di dieu gitu. Nah, bet kata ieu, oh kapungkurna kantos aya naon. Betul. Iya sih. Terakhir Kang. Pertanyaan terakhir tapi ya. Mana Kang? Naon cenah Kang? Aduh, orang todong. Bagus. Peran generasi muda Kang kangge ngejaga sejarah gitu atas kumaha. Peran generasi mudanya saur abi mah satu itu ya, kedar menjaga dan melestarikan bahwa atau tidak mengetahui informasinya. Kalau anak-anak muda sekarang teh cik atulah sakadikna apal misalkan kapungkurna teh kada kumaha. Kan aya istilahna teh yang budaya yang dulunya dibuat itu harus dilestarikan karena ya untuk kebaikan kita yang sekarang anak-anak muda sekarang ya. Terus nya numutkeun oge aya abi coba kayak sama Pak KDM ya. Pak KDM ini kan menurut abinya baru ada kepala pemerintahan, kepala daerah gitu. Yang dia tuh membawa nilai-nilai budayanya ke dalam instruksi-instruksi kepemerintahannya gitu kan. Jadi baik itu kesehariannya juga. Baik kesehariannya juga gitu ya. Dia menurut abi mah tenan naon anjeunna posting karena kalau tidak begitu teh anak-anak muda sekarang nggak tahu gitu karena kan gubernur konten. Nya gubernur bae we anjeun boga teh gubernur juga gitu. Boga teh gubernur anu bisa memakai KTP pertama ya. Pokoknya tuh ada wah gitu. Jadi ada kesinambungannya ada Kang KDM tuh bisa kayak anak-anak muda sekarang digitalisasinya tinggi, main handphonenya tinggi, nah dia tuh mengaitkan kesehariannya, kesundaannya, budayanya lewat media sosial. Nah itu harusnya anak-anak muda tuh aware ke situ tuh gitu. Jadi buat saya anak-anak muda sekarang bisa mulai lagi untuk melek akan budaya khususnya budaya Sunda lah. Ulah isin jadi orang Sundanya, terus orang kedah bangga. Betul. Nya getih abi Jawa ya. Tapi abi teh isin ngaketokeun Palu abi orang Sunda. Meskipun ke Jawa di kebesit sekedik, aduh aing mah. Aing. Persib. Ya Bang, aduh teu karaos main. Teu karaos Kang Windu, terima kasih di episode sekarang ini saya lumayan banyak insight masukan dari Kang Windu yang lebih banyak punya pengalaman di wilayah Kasundaan ya Kang, karena kan setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi ini juga sebagai ajang tukar pikiran Kang atur nuhun. Sharing. Mudah-mudahan juga nyampe ke pemirsa yang ada di rumah. Hapunten bila anu lepas paeun. Kesempatan anu nuju nonton. Tara sasawios Kang gitu. Ini ya kalau begitu sekarang waktunya kita pamit dulu nih Kang. Mohon hatur nuhun kanggo pamirsa Par TV anu parantos manco Warung Sawala. Yap, dan ulah hilap terasa kesini Warung Sawala anu mungtayang di Par TV Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.